jalan. Raya geningnya. Ampura ya. Mana nak di? Tinggal nih. Iya anak kurang ya, iya. Anak si bapak. Iya. Nah iya anak kurang. Lain asa-asa wow ya teh. Iya, mau ngabedakeun empang dek teh. Kira, ya. Itu udah gieu ngeurekeun malah ada bucarangka. Malah bener neng. Neng malah teu kitu geureun rumah tangga jeung neng malah ada bucarangka. Pesan anak kelakuan anak itu. Kedengar padi urang padu nyangka wae, belum tanya heula kana kurang. Emangnya bener ngelakuin gitu cek pamil. Heeh, asana Pak. Astagfirullahaladzim. Metampura mana metampura? Ampura Pak. Metampura kayak itu tuh. Ka pamil. Pamil, ampura urang. Oh, di hampura wae nu geus manggeus. Keur iseng eta mah Pamil. Aing mama setuju jeung anak si Aing kitu kelakuan mah aing mah. Atau aing seru atau setuju aing kitu cara nama. Ade kebo jeung bae kuaing geus dijual bebeakan. Datang ka dieu kieu kalakuanna. Kumaha anak sia kitu ge. Hei, kalau salah di kumaha teh kan berarti bayar moal. Gak Neng mereka diteleun si Ata. atuh apa dia aya urusanna diomongkeun heula gampang ngambil mah. Kayak gampang urusanna. Nek kumaha aya jadina? Pokokna mah aing mah setuju. Oke gitu mah. Jeung anak sia mah. Geus kitu mah. Geus balik ayeuna. Geus. Aing mah. Geus kan itu segera balik geus balik ayeuna mah. Hecek yang dirinya. Sangka sih kelakuan apa itu badoku carangka keambil aduh. Oh, bapak ge pokokna mah setuju kita iraha ge. Geus neng geus. Ya mau balik-baliknya. Aja kumaha eta masalah duit tah. Atuh pan nikahna ge can jadi lin mil. Apa nu penting duit bergerak mau dibayar. Tak amil karena duit teh. Ampun. Gagal ki cara nama tuh nikahkeun kemenang duit mah bisa nyandung ah.